Si Pina mah jeung si Cila beda sakona Nur aing nya aja lu Nur. Si Cila mah pagi si Pina mah ini. Penting mana ka besek. Amun teu kandel yang irungna lo bakene. Eta sih mesin cuci naon bae nurut. Batu naon colokana. Kunaon? Colokan urang trapona. Emang ti Bang Riweuh. Si Riweuh aing jeung si tukang ieuna. Naon paling koai. Teh kumaha ieu? Diganti jadi. Ieu mesin cuci teh kunaon? Aku anyarkeun. Nya heuh. Si anyaparnya teh ganti nu anyar urang. Dan manehna kitu nyaho teh enggak motor sia. Oh, ini mah mesinnya kali teh nggak ngerti ya, nggak usah di ini kata singko ge. Ini aja diganti aja mesin cucinya yang baru. Di urang dibawa ke mesin cuci nu anyar. Dibawakeun. Nu anyar. Diganti tadi warna pink. Sayang mantep sih. Tuker deui dah. Abis orang teh bener rusak. Teh kalau rusak ini nggak apa-apa 3 tahun itu 3 tahun ya ditukar lagi yang baru. Oh litrot. Nya nggak bentuk punana mesin cuci. Oh plak. Tuker deui dah. Tadi orang balik pakai motor bude. Itu kan colokan. Teh, aku capek tahu teh. Cukuran teh kan mere. Kalau nggak rusak udah tuker lagi nggak apa-apa om. Kasihan ntar singkonya ini lagi nggak apa-apa teh. Saya komplain kali itu soalnya kan terusan. Nggak apa-apa teh ah. Saya udah capek. Terus dia nelfon teteh kata Cinci suruh diganti. Aku capek banget teh turun naik. Kan ngomongnya rada dikit. Heeh. Tidak. Aing tuturiti deh. Nyokos tadi seding Si Oma geblek. Lah atuh harapan orang nyemprot. Padahal aing keur nyanyi kukus Iya, ya. Ce. Kita siang ngajaritna. Cek kunaon naonan. Aing keur nyanyi kukus. Cek ngajarit naon. Ningali aja. Apa? Sia. Lah, ini gitu aja naon. Manehna gitu ge sia eta akeuna. Tapi kan kencang aing jadi nurutan. Cek naon. Nyaw teuing. Aing keur nyanyi kukus. Jadi seserian itu. Lah nu rawas ge aing hareupeun pisan nyemprot. Eta ngomong kamari jelema kumaha? Hah? Can eling kan. Itu nyawa tuh enggak. Enggak, masih dijemput. Berarti masuk ke Cikarang dijemput. Dulurna. Orang mah. Eta mah mabok. Cek urang mah mabok. Mabok cek urang mah. Eta mah lain nanti diberena tina minuman. Di hipnotis di inuman naon kok kitu Sama dibere minuman naon meureun tah. Soalnya kok jelema mabok, kok jelema Ngacai wae. Cek si Rosi teh. Eta mah mabok yanti. Heeh, paling ge Rosi di ku jelema moal bisa dibere ubar naon sampai manehna teh abe ngeplay. Dibere menang. hampir. Cek diri jelema anu di hipnotis di ngada jeung kaya cenah. Kieu. Terus teh kieu. Iya tuh. Cek diajakan hujan ya. Pangleungeun dong peragan. Tenang deh. Gak bisa. Nulisnya terkuat tuh dibere. Eta kan kadang sabere-berena doang teu nyaho dosis nah kos kitu mah. Terus kan Tidak boleh. Terus. Berarti langsung aja ke Cikarang bukannya keluar. Ai kan aya euy. Ayo, Aya teh meuli. keur ngulek mah. Cek ngulek dirinya. Orang ka dieu. Kadinya. Ka dieu Ka dia nyamperkeun. Aing teh ngomong Orang yang Ngomong. Stasi ngomong ka urang. Ai di urang kesalakin sama kedua orang apa tukang tahu mah tah leumpang we sih. Eta orang ka dieu. si mamang masuk. Itu dadah meureun. Tengah deui. Pajakeun. ya si Mas kesini mau jualan. Tapi tahu yang mana masih ada. Berarti kita nawarin. Pengen apa? Ini Danas. Punya dagangan Mama Ovi. Kapan
Terus wing mangkat ka ditu, antar ke cicilan. Kita teman-teman kata enak. Aya. Ini mah dagangan kasep. Lagian kamu di corona cok atuh ya. Nih, mau mah nih. Nih. Kejo. Enak kan ini Nur. CS banget makanan danas. Nah. Barangkali ada yang kenal dengan laki-laki ini di Tempur kan. Di pinggir jalan depan. Coba kelanjutan Nana ya. Anu nyeuna saha? Caangnya. Halus banget. Anu nyeuna saha? Apa nu ban Cikarang teh loba Bu, ieuna Bu. Nanti model urang ngilu gabung korban pacaran, orangnya bisa jadi Ayahnya. Coba ya kelanjutan Caang. Ya kan kurang kene wah. Apa sorena? Apa orang sana ke ti memeh magrib. Setengah genepan. Saya nunggu Simuna deh ini. Di naon teh? Waktu di dia kan? Instagram mana naon teh? Enggak di situ di Urban Utara. Tuan bawa. Iya kan tokonya tutup meren. Ditutup. Ditutup sap tengah seeutik itu tembok kos. Nih, udah ketemu laki-laki yang ditemukan nih, terus sudah dijemput pihak Keluarga. Ini karunya. Pertama bener-bener. Orang mana sih orang Jawa lain sih? Orang biasanya orang Jawa mah bukan orang Kemarin sore di wilayah Pasir belakang McDonald coba BK sudah dicek. cek orang teh mas nggak ada yang kenal enggak saya enggak kasihan kali ada yang kenal saya nggak kenal Rapi jelemana. Rara pakai kacamata Helmnya ge mahal. Terus dia doang Oke jual keluarga nanti nyawa nu mana naik ke dahara ngempoet nu meuli terus cuma rangkat jadi dahara teh Nyempoan. ih keur ke dahar kan we nu meuli Cintin mau di Oh. aya deh grab terus cuma rangkat dahar ngilu ngempo jadi dahara tuh jadi terus pihak usaha tah kan naik ya pihak ieu nya Kusipina di belakang. Ya sesautik tuh. kan dia haji ngomong doh sang ini dia aya kene yang teu dibareakeun aja mana-mana kata lebak ibi heueuh PPKM nih. perpanjang deh tanggal 2 iya dioen kata 18 Agustus kita temen upacara ya. kita dilewatan 18 Agustus TNI nya mohon dengan kesadaran Bapak Jokowi mundur dengan segala hormat hari ketemuan ngomong segala TNI ge jadi diganti aja yang lebih bisa ya, amanah aja nih kalau saya si Oce mah ngarekam nahaun Kan ke judulnya cara ngupas nanas. belum itu ya suara tadi orang masih ngapain Ajen teuing ah. Selesai, geng. Ini dia hasilnya. Wede. lagi bahasa